Alhamdulillahnya para tos rengsenya. Ayo tos rengsenya mah urang pamitan. Tapi saat acana pamitan urang teh kudu ngalestarikeun seni tradisi. Ulah seni modern wae heuh. Tradisi ge kudu bisa heuh. Bener. Geuning baheula aya seni naon ngaranna teh? Belut. Belut. Beluk. Oh, beluk. Nah, sok urang beluk lah kenapa? Para hadirin sadayana. Para hadirin sadayana. Hatur nuhun parantos sumping. Aduh, nuhun parantos sumping. Dina acara festival seni. Dina acara festival seni. Anu diselenggarakan ku organisasi Kubus. Hatur nuhun kasadayana oge wilujeng tebang ka sobat-sobat di SMK sareng SMA oge adik-adik kelas di SD sareng SMP sa Kabupaten Purwakarta. Nyunkeun dihapunten di Baraya 77 bilih aya langkung saur bae carek. Nyunkeun dihapunten nu saageng-agengna. Sing balik ku abi jalan teh euy. Udah sarua dalang ge jelema ulah ngaberdal teuing. Oh jelema dalang teh. Bisa kieu tuh dalang capeun karunya tuh aing dalang nanti kasep dia nanti dalang misalnya ya pasti bener ngabejan teh di banyak. Oh siap lah gitu sakit wengan di Baraya 77 nyuhun ke dihapunten pilih aya kakirangan agung sumawon dan alit nyuhun ke dihapunten saageng-agengna sakitu di Baraya 77 wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kami. Mana dong tepuk tangannya semua? Aduh keren nih. Asik banget nih, welcome to my paradise. Tadi penampilan dari Baraya 77. Iya. Ke tengah teh, boleh? Oh ini katanya. Oh ya. Nah, oh ada apa lagi nih? Hatur nuhun. Sami-sami. Tepuk tangannya lagi Bu. Baraya 77. Iya. Ya. Enak banget ya tadi. Aku sambil joget Sambil menghayati sekali ya teh. Iya, asik soalnya.